aya ka dieu eueuh. Eueuh ja. Aya naon itu? Lain urang kamari kita gawe. Tapi urang gawe ge teu borok-borok acan kumaha ji. Ai dek gawe mah gawe bae heulanan. Ai eueuh jeung orok-orok acan bae rok mah aya ieu. Teh datang ke ka dieu. Bos kurang nyap-nyap geura ge. Soalnya perjanjiannya salah. Lain tadina mau urang itu samemeh gawe tea gitu urang dek kasbon heulanan gitu. Dapat beureunan teu boga duit mah leuleus. Geus ke kurang dibejakeun. Karakna kasbon ieu urang ngendek sakalian. Tukar nararaon yuk lain ger pararanen yuk. Aduh. Pangalangan jerdok di dieu ieu bagian panen ieu. Poe ieu. Ai. Ieu geus jam 3 ieu. Tuh bingung deka bubulakna ge teu nyaho. Aduh. Ai kitu yang tadi bere nyaho kitu ieu kebon ieu. Aya karyawan anyar, kumaha hendak nyahoeuna ieu batur ieu. Astaga, pohoan. Mang, atuh pun bejojong-jojong beri mah. Teu inget eta kadinya. Teh, atuh lain salah urang. Pan urang mah teu nyaho kitu. Ya urang mangharep-harep bos ge bener kasbon intina mah. Dah, aing ngomong-ngomong minjem duit nek diomongkeun ku aing ku ari kalaan. Mumpung aya bos iku ari. Coba dibere kan ento aing minjem duit ka. Coba yuk ngobrol na kala luhur coba urang yang naranya ya coba. Aduh. Tariet ya panen gagal ya urusannya ya. Bos, ari eta keur kamari jelema kumaha eta laporan bae ka urang diterima pan teu? Tad, ka dieu tuh ka luhur tad. Naikna tad ngobrolna. Coba jeung ustad ngejualan cai bae ya ustad ieu. Ben kitu, Bos. Waduh. Ieu urang mah geus nyeunaan cai deui bae keur peuting put nang 2 gentong cai. Aku aku keneh bae. Tenang tad. Oke. Bos, Iya naon. jadi kieu. Pagawe anyar teh anu kamari. Hayang kasbon heula cenah. Sakalian we jeung ieu sagala gitu. Wayahna be bere batur. Digawe ge encan geus kasbon ieu. Kumaha judulna ieu nek digawe langsung kasbon. Waduh, asana ieu. Duh, tad lieur ya kana hulu. Tad, coba sekalian jenkeun cai ieu supaya udah lieur kana hulu. Geus tenang, Bos. Aya masalah cai mah. Lain. Sepoe sapeting diwirid ku urang. Steun tas bae paragat los lah. Selaku be cai intina mah. Naju, bos. Tadi injeman ieu duit. Geus panen heula. Karak ngomong-ngomong duit, ya mau garawe ge encan geus ngomong-ngomong duit. Kumaha emang duit menang ngeuretan duit. Kira kue panen lagi jual kue kita kan. Kalau mikiran boga bos saya ngebuat bos pelit ke situ. Maju bos gawe bae geus murid. Bingung pan ieu. Geus burit kos kieu aturan geus dipanen eta mantang. Geus burit kieu karek nanya digawe. Aya ge teu keur isu. Lain barangkat, ai ditanya karak ngomong digawe, teu cerek anak kasbon hadir terus ieu. Ayolah geus berangkat, yang penting kasbon ku ari. Oh, jing bos, ayeuna kasbon manak buah mah geus siap gabrat tuh pegawaian bos kitu ieu. Nu penting mah di kasbonan mah ku bos ulah pelit. Geus di kasbonan, yang penting panen ku ari. Gawe kasbon bae, kasbon di kamari. Tah.
Duaan dah, kasbon. Tah, iya jadi bos maya. Godong. Hiji, 2, 3, 4, 5 bagi 2. Tah. Aduh. Kacau ya mungkin cara nama. Encan ge aing merecai ke bos. Ya anak buang sajuta raikan bae talaku dibaca yang geus kieu mah. Aduh, lah. Iya nu dikali. Awas lah, penting gua dikali kan mana lo. Mang, tak sulah laporan ke bos ya. Untuk kurang jual heula ya. Aku ngomong mah ngaku betian. Oke. Kurang bos pelit dia kerjain me. Terus